syarat nu ngayakeunana kudu sesuatu nu teu pernah teu aya. Mun teu pernah teu aya teu sang ngayakeun. Naon sababna? Si eta teu aya dan diayakeun ku saha? Artina teu sah Tuhan anu kungsi eueuh. Jadi aya salah sawios istri anu hijrah di Mekah ka Madinah. Ta eta istri teh nyampekeun yen Rasul pernah miwarang ka para ibu-ibu ngajagi tina dikir nu buktosna nyaeta takbir Allahu Akbar Allahu Akbar takbir subuh kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh wa tahlil sareng tahlil nyaeta la ilaha illallah. Terus dihitung ku ieu tamu dari dipinta-pinta gitu nya. Tanah margi eta dari jita yang kete bakal ditaros. Yen eta telunjukna jempolna cingirna diange dikir gitu diange ngitam dikir gitu nya. Eta bakal ditaros gitu. Nah itu bakal jadi tabungan di alam akhirat kena disaksikan tak dari urang. Tah lamun dikirna bari ngorehan kertas 1000 2000 3000 4000 5000 sukna hitung deui gitu tah nya. Berhari raya teh karek 5.000 cenanya. Hitung deui tah pakupi sering dari jina teh 100 200 300 gancang nya. Tah eta oge bakal dipinta pertanggungjawabanana, tapi beda urusanana gitu. Mun diange pikir mah diange kasayan eta bakal bersaksi bahwa pananganana diange kasayan. Oge dikiatan ku hadis anu katampi dina Sunan Nasai sanadna hasan katampi ti Abdullah bin Umar qala ra'aytu ningal kuring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqilu atasbih. Jadi nikalkeun pananganana ngitung tasbih nya. Wa fi riwayatin biyaminihi kunukat tubuh. Warwaina jeung kacarios fi Sunan Abi Daud an Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu qolat nyarios man qola sing sahaja man nyarios raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah wajabat mangka wajib lau kata sejamanon al jannatu surga. Sing saja manu nyarios mana kalimat raditu abdi ridho billahi ka Gusti Allah robban sebagai pangeran sebagai Tuhan wabil islami jeung kana agama Islam dinan sebagai agama wabi Muhammadin jeung kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Tadi mana urang mengulang-ulang kana eta kalimat maka ieu bakal wajabat au jannah wajib berkasi zaman nyata surga. Keras naon deui tah dina kitab Tirmidzi ieu mah dikirna teh ieu mah penjelasanna kieu la yazalu lisanu karutuban min dzikrillah. Kalaku sajaja aya hiji pamegat cenah naroskeun ka Rasulullah ya Rasulullah inna syara'i'a Islam sanyana syariat Islam teh qad kasurot teman-teman seueur alaya ka kuring fa akhbirni cik atuh wartosan ka kuring bisaeun hiji perkara an satu anu leuwih gesit engkena abdi bi kana teh perkara. Qala nyarios Rasulullah ya zalun temeureun naon lisanu kalisan anjeun rotoban base min dikrillah tina dikir ka Allah.
Jadi panggat naraskeun ka Rasulullah. Rasulullah geuning cenah syariat Islam teh seueur. Tak kinten-kinten anu paling babari we cenah abdi ye. Sehingga enggak gitu gesit melakukanana. Rasulullah sarana nyata lisan anjeun tong eureun-eureun dikir ka Allah Subhanahu wa taala. Terus hadis ti Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallam suila ditaros ayu ibadati abdo hari ibadah nu pangutamanan teh nu mana? Abdo darajatan darajatna inda Allah taala musala yaumul qiyamah fa kiamat. Qala nyarios Rasulullah az-zakiruna jama-jaman dararikir Allah kabeh Allah kasiron. Kudu nyarios kuring ya Rasulullah. Wa mina wazi fisabilillah aja dina saksana janti bagendingkeun jeung perang dina jalan Allah aja waja. Qala law daraba lamun mil anjeun bisa pilih ku pedang napi ku panik ku musyrikin jeung musyrikin hatta yang suruh sehingga pecah naon saya tunggu pedangna wayah tadiba jeung marah naon daman geutingna lakana zakiruna yakti aya anu dikir kalau abdul leuwih unggul minhu teh eta tibatan eta jam hatina ieu teh ngabuktoskeun yen wujud pagawean teh ladang tina dikir realisasi tina dikir makana model salat tapi kosong gitu taya dikir. Terus saya siga robot salat teh apa di kaler kidul gitu nya. Nuturkeun batur we terus gitu. Pokona mah inget-inget teh tos assalamualaikum teh tos geussan. Tah eta teh kan nilaina awon. Nilaina awon. Atanapi ama-ama ibadah anu kosong tina bahwa eta ama ibadah teh sebagai wujud mengingat ka Allah Subhanahu wa taala. Siga urang barang bere ka sepuh gitu nya. Ka orang tua atanapi ka dulur tah eta teh tindak lanjut tina emut. Tina emut ka eta dulur. Hiji aya emut di kajauhan. Emut teh cenah teu kaki lanceuk, kaki adik, ka ibu, ka rama gitu nya emut. Nah, kebenaran aya anu kaditu irit salamna kitu nya, eta teh kan wujud emut. Nu leuwih utama meureun bari angkat ka itu silaturahmi, sok komo bari cacanakan eta leuwih utama tina wujud emut saga teh. Dalamun teu emut mah aya langkah-langkah nu tadi teu tina emut mah. Saya ngajelaskeun bahwa sok sanajan urang berjuang di jalan Allah tapi kosong tina dzikir ka Allah Subhanahu wa taala itu nilainya jadi hampa. Mata aya jelema jihad bebeakan gitu aya geus dek diasupkeun ka surga cek aya geus laporan malaikat ka Allah cenah nu tukang jihad teh rebutkeun cenah kana surga entong cenah eta mah jelema eta mah kana rakakut tuh maka bukta eta jalan eta nah cenah Gusti Nabi teh mau teh keur dina berjuang ai saur Allah da anjeun mah cenah berjuang nah yang disebut pahlawan nya yang disebut pahlawan yang menang duit, yang menang reward gitu, yang menang gaji, yang naik pangkat dan sebagainya. Itu motif atanapi niat-niat anu awon nu tadina kuduna jadi syuhada oge jadi teu jieu Ustaz. Sabab hampa tina dzikir ka Allah. Jadi ingetna kana makhluk Allah nu wujudna tadi teh popularitas sebagai pahlawan tanapi dapat naik pangkat atanapi dunia dan sebagainya. Lajengna
Kacarioskeun dina kitab Ibnu Majah an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alas sing ingat unabi hukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum. Kuring dek ngabejaan karanjeun kabeh kalayan sesuatu ama anu sae jeung anu bersih mungguh raja aranjeun kabeh nyaeta Allah jeung ditinggikeun darajat aranjeun kabeh wa khairun jeung alus lakum aranjeun kabeh min infaqid David dina ngainfaqkeun emas wa warqi jeung perak wa khairun jeung alus lakum kana kabeh min antul kau tiba-tiba dua kumka musuh marana kabeh patadribu mangkana anjeun anak kaum kana punukna tegas nama berjuang ngabunuh atau nabi merangan musuh Islam musuh Allah. Qalu bala sumuhun mangga ya Rasulullah naon eta teh kieu nya saur Rasulullah zikrullah taala nyata mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah itu jadi makna zikir teh lamun tinggal dina objek nu ngalakukeunana luas. Aya zikir bil qalbi, aya zikir bil lisan, aya zikir bil arkan. Ta urang maos Quran eta teh wujud realisasi tina inget, tina emot. Kalau panangan ngasongkeun sedekah, masukan kain cereng di masjid, tawa mere kanu butuheun. Tanpa dipake ibadah-ibadah nu sanesna teh sebagai wujud zikir ka Allah. Tah mata sok sanajan sarua mere teu make zikir ka Allah mah jadi teu nilai teu luhur darajat gitu. Tah ieu penting ya. Jadi kunci utama dari segala amalia teh mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masih kata dina kitab Tirmidzi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu laki tu manggihan kuring Ibrahim ka Nabi Ibrahim alaihi salam lailata usriya nalikana diisrokeun faqala ya Muhammad hai Muhammad ikra akri macakeun anjeun umat ka umat anjeun assalamu kasalam wa habirhum jeung ngabejaan anjeun ka eta umat anna jannata sanyana surga teh eta thayyibatun turba seungit tanuna teh udbatul ma'i anu amis cairna teh wa inna hati anun eta surga teh ti anu hiji pelataran anu hejo wa anna birosaha tahta tanamanana dina eta surga teh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya sering terutama ketika membahas Isra Mi'raj. Jadi Rasulullah begitu berangkat Isra Mi'raj di langit ke-7 kok penak sareng Nabi Ibrahim. Tah pesan Nabi Ibrahim teh kahiji bejakeun cenah salam ti kuring ka umat anjeun. Jadi jelema nu salat mah disalaman ku Nabi Ibrahim. Tak salatnya mi'rajna jalma mukmin. Tamatan dina salat disunatkeun ku Rasulullah. Tos ngaos sholawat ka Rasul teh ngaos sholawat Ibrahimiyya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik eta. Jadi pan namun diilustrasikan mah begitu Allah begitu Rasul rugi kana hadrat Allah. Ucapan pertama ka Allah dicarioskeun bari sujud teh at-tahiyatul barakatus shalawatut thayyibatu lillah. Penghormatan kebarokahan hanya milik Allah. Saur Rasulullah teh ai saur Allah teh assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kasalamatan keur anjeun wahai nabi.
Nabi ngawalerna teh ku Allah mah spesial kana nabi da bahasa ge alaika. Ku nabi diapretkeun ka umatna dipayuneun hadrat Allah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Nah hartosna jelema nu daek salat mah dipayuneun Allah dina Isra Mi'raj dina hadrat Allah itu didoakeun. Ya mun dinarasikeun mah didongengkeun. Ya Allah sanes kami abdi hungkul ieu salawat jeung kasalametan teh kangge sadayana umat-umat nu saleh. Teu? Jadi kadoakeun di waktu itu. Nah, makhluk-makhluk nu sekitar nyarios asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ta eta situasi teh dina praktek salat diangge at-tahiyat. Tahiyat mah tanpikeun kana asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian diwajibkeun maca sholawat sebagai wujud balasan ka Nabi Muhammad waktu itu nyuwunkeun salam ka urang. Mata urang atuh wajar ngabalas ka Nabi Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pas pulang Nabi Ibrahim salam ka umat anjeun dijawab gitu. Sugikeun kana diwaler ku urang mugikeun kana bil alamin innaka hamidum majid. Tos beres babales gitu namanya soranganeun ngadoa dipayuneun Allah teh nu terakhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Eta nu diajarkeun ku Rasul teh. Beres ta salat teh urang seolah-olah matak diukna tawaruk teh eta teh diuk sopan sasadu dek mulang ti hadrat Allah ka alam dunya deui gitu tadi ilustrasikeun mah nya kan teh kitu pan urang mah geus beres eta teh seolah-olah keur muka ka alam dunya teh naon salam assalamualaikum. Jadi seolah-olah nu diilustrasikeun urang teh datang ti hadrat Allah menuju ke alam dunia ini seperti biasa. Maka ucapan pertama diucapkeun teh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata kitu salat teh indah kan. Jadi nyambungkeun diri jeung Allah kemudian disambungkeun eta kasalamatan ti Allah teh jeung kepada manusia. Mata jelema tukang salat mah pasti selalu ingin menyelamatkan kepada apapun yang ada di kiri di kanannya sokomo dirina salat. Tak itu mata aya ieu tah sanes eta unggul sanes salam unggul cek Nabi Ibrahim ka Rasulullah teh bejakeun di cenah ka umat anjeun teh yen surga teh seungit cenah taneuna teh cairna amis. Kemudian eta teh hiji pelataran nu hijau ngan kudu dipelakan ka pelataran teh tanaon pepelakanana jeruk siem bisa pare akan api paksoy kangkung sanes subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allah. Tah artina eta lapan teh di dunia surga mah jadi tatangkalan sampeureun urang. Panieta pikiraneun. Mata kurang lamun tapakur mana dimensi fisik mana dimensi ruh bisa kapaham. Nah, Allah melek gambaran. Makhluk hidup teh aya anu nyata sakadah katingali. Aya alimul ghaibi nu gaib. Urang, jin, malaikat. Urang nganggap gaib ka jin, tapi jin sing ingat makhluk hidup jin teh. Ngan cara hidupna beda jeung cara hidup manusia. Ya. Ngan cek manusia eta jin gaib.
Jin bisa ningali ka urang, urang teu bisa ningali ka jin, kan gitu ceuk dina Quran. Terus jin ka malaikat sami gaib. Malaikat oge makhluk hidup dina konteks lain makhluk hidup ukuran biologi ya mah. Ku diberena ruh ka malaikat. Ngan eta ge gaib. Jadi jin ge teu apaleun ka malaikat. Manusia ge teu apaleun ka malaikat. Tah tilu makhluk ieu teh beda cara ngadamana walau dicaritakeun manusia mah tina taneuh. Jin mah minari samum matana tina seuneu. Dina surat Ar-Rahman ayat wa khalaqal janna mim marijim min nar. Nya. Tapi ayatna nusane seueur. Terus malaikat mah didamel tina cahaya. Cahaya kan cahaya mah nah seperti ini cahaya ada cahaya lampu, cahaya panan poe, cahaya bentang. Lebih adem gitu nya, hawana teh adem. Jeung selalu menjadi kekuatan jeung pencerahan. Nah, ieu makhluk nu tilu teh gaib. Tah salian teh eta aya makhluk mati anu ku Allah teh ditingalikeun tapi aya contoh gelombang ya sinar aya nu disebutkeun sinar gamma sinar alfa sinar katana Ronson teh ya sinar gamma nu kumaha sinar gamma teh hanya bisa dipraktekkan dalam wujud-wujud tertentu. Pada sinar Ronson, urang teh asup we kana Ronsonan, sinar X teh nya. Sinar X teh kulantaran teu ketinggalan teu naon ngaranna nu sinar X kitu nya. Kitu pan. Pan biasa lamun teu puguh ngaranna teh sok saha eta pokona mah Mr. X pasti eta mah. Terus jadi gitu tanya ditingali ujo ayo gambar iga nah itu Ronson kenapa sinar X tah rahasia itu kan masih kena loba rahasia itu teh kan tekatingan sami terus gelombang HP tameh babari para ilmuwan ngagaparkeun jeung ngaranan. Berarti tadi sinar gamma, sinar naon? Alfa. Pan diambil tina alfabet Yunani. Alfa, beta, Charlie, delta dan seterusnya. Ya. Tina ABCD tapi bentuk Latin. Eta mah ngangaranan mah babari. Saha nu ngahak ngaranana nya? Jelema nu pangaranna manggihan atuh biasana ge. Sebarkeun kitu nya. Yen ciri-ciri nu kitu teh teh sami teu katingali. Tapi ketika diimajinasikan, digambarkan dalam bentuk ilmu, nya aya guguratanana model garis lah, garis khatulistiwa, garis lintang utara, lintang selatan sehingga bumi teh pakurapat ku garis-garis gitunya, bujur timur jeung bujur barat gitu kan, garis bujur, garis lintang. Wah dina faktana mah pan teu aya tetengan supaya babari jelema nyeun koordinat nyeun titik diilustrasikeun digambarkeun damai babari. Nah artina hakikat gelombang teh siga kumaha jelema malah apa nya jelema malah apa da terbatas teh aya keterbatasan urang halo bukti bisa kadenge. Nah kalau ti dieu ka mana ka Jakarta jelema di ditu urang ngobrol ayeuna kadenge pisan di ditu dengan jam dan menit yang sama.
Saya teh pantapakuran teh aya tanda. Di saha tanda nanti Allah. Kada bisa pajarkeun menang teh kaum saya lain. Bener. Bisa pajarkeun menang naon teh satelit teh NASA lain. Kabeh oge jami mah sakali deui ngamanfaatkeun media nu geus dijieun ku Allah. Dalam eta si zaman menemukeun ditanya, ari eta menang saha Pak Ayeuna satein eta teh. Nggak bisa mikir tahu kan? Tidak bisa ngaku menang abi, ya, menang abi. Ini Pak Newton tiasa ninga eta cenah ngukur eta gravitasi ti iraha eta Pak Newton aya gravitasi teh urang teh bade nolak-nolak kitu nya. Kirang terang atuh, da jawab kitu we eta teh. Tah saha eta teh nu ngayakeunna pasti mah bisa ngajawab. Matak banget lamun teu percaya ka Allah kayak gitu. Ya. Banget atuh kuno logika sederhana ge kahati. Keberadaan Allah. Udah mah jadi sakola, beuki luhur sakola teh beuki deukeut ka Allah kayak gitu. Sebab sakudu dipelajari dek buku setebal apapun itu adalah hasil karya manusia nu meunang titinggalian, nu meunang dedengean, nu meunang babacaan dina lingkungan. Aya lingkungan teh aya nu nyieun teh lain nyieun si eta. Lain meunang nini akhina jeung lain meunang guru sebelumna. Eta teh geus aya. Sesuatu nu aya dan kemudian aya teh terbatas, fungsi teu aya heula jeung bakat teu aya deui. Cek akal sehat pasti aya nu ngayakeun. Syarat nu ngayakeunana kudu sesuatu nu teu pernah teu aya. Mun teu pernah teu aya teu sah ngayakeun. Naon sababna? Si eta teu aya dan diayakeun ku saha? Artina teu sah Tuhan anu fungsi eueuh. Contohnya mah panan koe, cek sararea, cek ilmuwan, cek jelema sararea, panan koe teh fungsi eueuh. Kemudian dipertuhan ayeuna. Ketika panan koe eueuh, eta saha nu ngayakeunna? Gitu kan? Nah itu sederhana teh, ilmu tauhid, eta teh ngaranna teh ilmu tauhid. Ilmu akidah neangan Tuhan ku sorangan. Unalar matak naon sababna tuntutan urang ti mimiti balik dewasa maksudna kecerdasan otakna nu panggeulana kudu diteangan teh neangan Allah. Begitu pikiran jalan ya nu panggeulana diteangan teh kuduna teh aya keberadaan Allah teh diteangan ku sorangan lain karena taklid. Cek saha cenah Allah aya cek Ustadna teh mah eueuh deui we Allah teh. Ka cirina jadi teu nyembah Allah gitu ka mana we eta teh. Da kayakinanna taklid teh gitu. Mata geus balik teh wajib awal wajibin ala insani marifatu ilahi bistiqoni. Tah si iblis ancang-ancang kumaha carana jelema begitu balik supaya eta si jelema teh malah teu ingat ka Allah mah. Ingat karena ciptaanana. So peta tantanganna teh ti Allah teh. Di sisi lain dituntut kudu mengenal Allah, di sisi lain torojo. Penyakit miskin ngaranna beger, kitanya penyakit miskin teh. Beger. Mulai mengenal cinta, mengenal bobo, kalalaki ka awewe. Ka benda jeung sajabana sehingga kebutuhan meningkat komo di awewe mah tadina mah meuli teh permen we jeung bajigur nya tah geus rada apa lalaki mah namahan kan kebutuhan teh meuli lipen meuli haslin snow meuli naon deui bedak kitu nya. Pokoknya mah sapeti weta alat-alat kecantikan unggul. Subhanallahnya jadi sekali deui Allah mere dikir teh bagaimana supaya urang
ngait karena mengingat Allah. Tah jelema nu cara berpikir siga bieu erek digawe di Amerika, dek di lingkungan Nasrani, dek di lingkungan ateis, keukeuh bakal kuat akidahna. Tapi lamun imana tadi karena takdir, asup we kana lingkungan Buddha. Terus saya ningali fenomena geuning cenah dibandingkeun jeung umat Islam cenah geuning jalujur keneh orang Buddha gitu dah. Ningali fenomena seperti itu. Cenderungan viral, cenderung agama itu jadi zaman murtad. Artinya itu akidahnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, itulah godaan iblis. Maka begitu balik teh, tadi teh tantangannya bagi dipangaruhan. Kuduna di dinya teh mimiti nu inget atau nabi mimiti nu dibahas teh kumaha mengenal Allah. Kalah mengenal ciptaan Allah. Mulai di dinya kan kabangun karesep, tergantung dengan siapa dia gaul, dengan siapa dia berkomunikasi. Jadinya pengaruh teh, ya termasuk keluarga aya efek pengaruh. Gawe jeung nu resep pemotoran motor nya kan. Nah, geus puguh kecintaan kana lawan jenis, termasuk kana barang oge geus mulai aya tambahan-tambahan teh anu tadi. Eta teh tantangan. Dan itu berlaku bagi setiap orang, ya. Tah orang balikeun kana ieu kalimat. Surga teh alam gaib. Jadi bukan media seperti media nu aya di dunia ieu. Allah hanya memberikan sebuah permisilan supados kaanalisa ku jelema. Nu bentukna pika betaheun. Bentukna pika betaheun. Jannatin tajri min tahtiha anhar dan seterusnya. Walakum fiha azwajum mutahharatun. Jadi keindahan-keindahan alam, keindahan-keindahan fisik gitunya digambarkan ku Allah supados jami minimal standar minimal jelema ikhlas teh kabita ku surga tersebut, kabita ku bidadari tersebut, ku kangenahan tersebut. Eta minimal teh insyaallah kalau betul ikhlas. Nah lamun diukur maka deh surga jeung bidadari teh makhluk. Keukeuh target nama kumaha carana urang menggiring hate supados cinta ka al-khaliq nya ka Allah bukan ka makhluk. Tabayangkeun subhanallah dalam media surga mah eta teh jadi tangkal. Jadi pepelakan. Nah itu perbandingan. Gelombang teh terbuku wujudna tapi aya. Angin teh terbuku wujudna tapi aya yakin gitu. Nah itu nu dekatina aku panon, tapi bisa dirasakan. Nah hatina satu-satunya nu bisa menggapai alam gaib adalah rasa. Ai rasa ieu pengaruh dominanna adalah ruh. Jelema maot diciwit mah karasaeun. Da aya ruh. Ya. Maka rawas ya mangajorok kitu nya nu maot diciwit. Aduh. Pas mayit keur ngajepat ibaratna teh aya nu ngabodor. Ngilu seuri mayit teh. Bakal bubar di dalam manusia. Jadi tak ada rasa ingin tertawa, tak ada rasa ingin marah, gitunya. Dilawai tadi manian berakhir yang maranian kuning, gitu. Saya rasa marah dan sebagainya. Jadi rasa teh abstrak. Eta paling penting. Elektron proton
kurilingan tadina di antara proton jeung elektron teh aya disebutkeun kuanta atau DNA sel terkecil. Tadi antara DNA itu di sekitar teh aya kuanta. Nah itu sebenarnya paling berpengaruh mah. Tuh, ya. Paling berpengaruh rasa. Nah, ketika orang sudah sampai ke tingkat rasa, kadang tidak memperhatikan praktek. Merasa nikmat sebuah ibadah. Cek nu ningali sia temannya di urut capek pakai gitu. Tapi bagi dia yang merasakan itu akan menjadi kepuasan tersendiri. Eta rasa. Nah, maka ucapan subhanallah cekamari bisa minuman langit jeung bumi itu lamun digambarkeun dengan alam fisik itu dahsyat kacidak. Dahsyat kacidak. Nah, maka aya teori pengulangan tadi kan subhanallah subhanallah subhanallah. Aya teori pengulangan teh supados naon? Supados nepi kana suatu rasa. Ketika jelema geus nepi kana sebuah rasa mah tidak banyak kata-kata pun akan menjadi nyentuh gitu kana hatena teh. Ya, tergugah kana hatena teh. Contohna orang inget kakak bogoh atau napi kanu dicintai oleh orang rek barang gitu nya. Begitu ningali foto, nah tertera di sana ada namanya, gitu ya. Kan langsung ada sebuah kenangan yang waktu itu pernah dirasakan ketika semilir angin di bawah pohon beringin. Jo ingat teh kadinya begitu aya ngaran eta ngaliwat teh gitu. Tah itu kan ngaran eta pernah berputar di dalam rasa nu aya dina diri urang. Tah saeueus kitu. Tah urang dituntut ku Allah teh bagaimana bisa merasakan. Tah siksa neraka teh kieu cek Quran nya. Naon dina surat Al-Fajr teh la salahum ta'amun illa min dori la yusminu wa la yughni kan daya di dahareun didinya dina neraka teh kecuali kayu dori. Ari kayu dori teh nyaeta anu cucukan di mana di dahar teh mantap ngaruksak kana peujit gitu. Tapi dahur deui ieu teh eta dahareunana di dahar teh jeung hayang dina dahar teh semangat tapi menyiksa. Tasa digambarkan gitu, terus separuh jelema teh merasakan. Tong terus saya neangan kayu dori di dunia ada aja. Mang dori aya. Neangan rumah budak aya kayu dori. Cek nyobaan heula cenah di dieu. Nggak bisa tuh dalam bentuk nu ieu. Layus minu manga beungharkeun, manga genutkeun, walayuni mingju. Jeung tidak mencukupi karena dahaga yang karena lapar. Atasnya terus saya bakal lapar, tapi di dahar eta walaupun menyiksa, itu wujud siksaan. Sok jelema nu geus kasiksa ku rasa. Ripuh kan? Ripuh. Tah, agama Islam mah nu sesuatu nu berhubungan jeung makhluk mah tidak harus terlalu mendalam gitu. Boga anak terbager terus di pikiran orang ketuntungna teh cuma salat, cuma puasa dan mikiran tenang. Terus lamun teh mah di pikiran menjadi solusi teu. Tah eta teh godaan rasa. Mun urang geus maksimal mateakeun budak di papatahan geus dipusuk-pusuk karena ibadah geus. Kemudian efek teu tah tugas urang bebas. Nah, lamun urang geus pernah sakecap-kecap acanit lah jauheun ka ibaratna teh teh ngaji eta napi ngilitkeun kana ngaji
tolabul ilmi, nah itu baru ayat tuntutan lain, tuntutan anak sebenarnya mah tuntutan tanggung jawab dia dibere anak itu maksudnya ya. Jadi kan orang masuk ningali benda nah tanapi barang nah tanapi orang nah bukan apa sih jadi rasa yang dibalik itu ya, namun dibalik eta terus cara menikmatinya pan beda deh. Tahu Rasul non hadis nanti gening cing saha zaman mencintai dulurna seperti mencintai dirinya maka wajada halawatal iman, maka eta manusia eta jami bakal merasakan manisnya iman. Jadi iman disakarupakeun jeung gula sebagai rasa anu dipika cinta anu dipika resep ku sararea dina pada amisna. Apakah nikmat iman tadi amisna iman teh seperti amisna gula? Ada beda ya, kan beda jurusan. Tapi orang bisa merasakan kenikmatan itu. Nah, latihlah eta. Jangan terjebak tadi dengan godaan-godaan setan, godaan-godaan iblis. Subhanallah tadi, walhamdulillah, Allahu Akbar itu bakal menjadi sebuah pohon di alamnya, di alam sana, di surga. Saha nu manehna nya urang. Namun syaratnya nya asup ka surga tentu nanti. Bakal memanehna. Jadi di dinya mah geus teu inget ka indung ka bapa ka anak ka pamajikan. Walaupun pemajikan anak barang sadarajat dina surgana tetap bakal rasa nu beda. Pemajikan dia jeung salaki ieu mah teu mah aya diasupkeun ka surga. Kok lamun jelema ieu ya nu kararumpu ieu diasupkeun ka surga. Ripuh. Bakal ripuh lain bakal meunang di surga teh. Coba bakal neangan cenol di ditu teh. Selantaran tubuh lu ieu mah resep cenol. Gitu. Ya. Maka pantai sayang ulang di mananya? Maka nanya Godesa katanya ada tukang piknik mah. Ya. Jadi di pamungkuk di alam dunia ya malin di alam surga. Maka neangan dogan, maka neangan es krim, coklat dan sebagainya. Wah rupa-rupa. Oh, tentu ayah sesampaian di surga mah. Ribut dengan sesampaian. Cek abdi ge ripuh we lamun awakmu ieu, fisik nu ieu dikaditukeun sabab memori nu aya dina awak ieu mah memori kabeh oge barang-barang nu aya di dunia. Disebutkeun neunah jeung teu ngeunah, amis jeung payet, nikmat jeung teu nikmat teh. Tah, tinding heuti balik urang harus mampu merasakan bagaimana nikmatnya melaksanakan perintah Allah, dari mulai ibadah-ibadah sifatnya ritual saja. Itu. So Rasul digoreng umatna. Cek urang teh menika siga teh nyeri-nyeri hateun. Kenapa kalau geus dinikmati? Ada yang lebih dari itu, yaitu keimanan kepada Allah. Keyakinan kepada Allah. Cek indung bapa teh nyai enon ujang naonan mana teh daya ka eta. Kitu nya. Tah ternyata beda rasana ku si pemuda eta mah, eta si awewe teh dina teh tinggalna teh geulis kawanti-wanti endah ka dunia. Tah eta disebutkeun jodoh gitu. Disebutkan rasa anu tuangeun leuteun. Sok sanajan urang dieuna beuki mungkin beberapa saat kemudian menjadi teu beuki. Karena ada permasalahan baik penyawat tentunya. Atanapi kulantaran terjadi sesuatu sehingga jadi fobia kapok gitu ya, fobia.
barudak saura dina Quran seluruh nu aya dina diri anjeun jeung di seluruh alam ieu teh eta kudu jadi aya. Kudu jadi tanda. Amun dina surat Al-Baqarah tadi mah fa amaladina amanu fa ya'lamuna annahu haqqu mir rabbihim. Jadi menggiring karena kebenaran ya Allah. Gitu. Nah, eta hadis mengenai tentang Nabi Ibrahim kapungkur masihan awasan ka Nabi Muhammad terus diamalkan ku umat Nabi Muhammad di Nabi Ibrahim nyata subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Terus hadis nanti dah hadis kata Ibnu Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala subhanallah wa bihamdihi lapan subhanallah wa bihamdihi burisa mangka ditanamkeun lahu ka eta sejaman nakhlatun pohon nakhlat korma fi jannati di surga. Sami yang kita jadi tahan di gentosan walau sebuah pohon di surga. Kemudian marwaina fihi min Abidar an Abidar kata binti Abidar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah wahai Rasulullah ayyul kalami ahabbu ilallah. Sariwasan mana cenah ya Rasulullah anu dipika cinta ku Allah. Qala nyarios Rasulullah teh ngawaler mastafallahu li malaikatihi. Naon perkara anu dipilih milih sallallahu alaihi taala li malaikatihi ka malaikatna. Mana? Subhana rabbi wa bihamdihi. Subhana rabbi wa bihamdihi. Nah itu lapat dasbe. Maha suci pangeran abdi wa bihamdihi jeung kalayan puji ka Gusti. Jadi segala sesuatu kurang boleh pakai mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jeung memuji Allah. Tidak ada ciptaan Allah satupun anu anu awon katanya. Semuanya dahsyat dan itu dibuktikan ke penelitian ilmiah anu ya mungkin karek sababaraha persen kakena ke manusia. Masih banyak misteri alam yang kakena ke manusia. Kemudian manusia kadang ningali dohirna nu akhirna manehna mengklaim. Ya. Bagening dina ieu ai teori purbakala manggih tulang. Ya. Manggih tulang. Ieu teh tulang teh geus 2 juta tahun yang lalu. Nah, seperti itu. Ya. Karena memang aya disiplin ilmu atanapi aya aturan main nu aya gitu didinya. Tapi sing ingat itu teu eksak. Teu pasti. Jeung teu yakin. Karena sekali lagi biji ti jelema anu terbatas. Wahada tahiyya hina asro bi masudi kitab al-juru ala tartibi waqi qaliban ta ayeuna mah sakitu cenah hadis-hadis sebagian ieu nya anu tidak tergantung atau nabi tidak terbatas dengan waktu. Kapanpun dan dimanapun selama itu tidak di tempat-tempat atau di situasi-situasi yang makruh seperti di WC dan sebagainya silakan itu dibacakan ya tanpa terbatas waktu. Alihkeun omongan urang awon karena saya aya babaturan urang naon cenah terang teh si bapak anu atau napi si akang anu naon gitu si eta teh kieu darap tangan ngagorengkeun batur teh teh kieu subhanallah walhamdulillah gitu nya harewaskeun tadi genti kudikir masya Allah gitu cenah nya
subhanallah gitu nya itu kan yang mudah lain kalah di komporan kurang teh paingan cenah jeung urang oge terus gitu paingan emang meureun we tungtungna teh si paingan si meureun si susuganan si ganama gitu nya panginten pabalieur teh jadi terus cerita nanti bagi namahan bagi ngelenggaan. Nah itu subhanallah nya. Nah mending saling korban karena kebaikan. Tahap berikutnya kemah bahasanana khusus apa yang dilakukan setiap hari ya. Salah satu contohnya dikir-dikir anu diucapkan di mana gugah kulem dikir diucapkan bade kulem dikir anu diucapkan nalikana ngangge baju anyar ngangge sendal anyar ngangge pamajikan ente namanya pamajikan sawan jadidan nalan jadidan terus dikir di mana ngangge baju sok aya bacaanana ngangge acuh pantar namanya dikir ngangge sendal dikir di mana ngalaan sendal dikir di mana urang ngangge acuh nah itu disusun ke dia kumusone nepikeun ka beresna ka payun baik itu nu harian nu mingguan atau aya kejadian-kejadian mendadak karena aya dikir gelap amun aya gelap kumaha amun aya lini kumaha dikirna nah bakal dibahas penasaran ikuti terus Hamzah adkar dina subuh ieu mudah-mudahan orang dipasihan rezeki paham wa subhanahu wa taala sakitu anu piatur akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.